Kumaha lamun aing nginjem duit? Dek mere moal. What? Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladanan. Beladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we, teu kudu loba drama. Bagong beladageun. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengkeun. Cek, ieu. Ada nukeran artos. Hawa ah. Nya, cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ieu carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha, Cek? Bu. Oh iya, acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Dek ka mana, Cek? Eta dek ka hareup nu. Dek ka hareup ka mana atuh ari ece? Eta we biasa nur barang siar. Wow! Nyar naon atuh, Cek? Wayah kieu. Biasa we nur ari pangabutuh keur di imah maloba geuningan. Naha pangabutuh naon, Cek? Aduh, nur dek kumaha nya ngomong lagi? Era teh teh. Nya dek meuli naon? Eta nur dek beli emas ece teh. Oh, meni dibeja-beja dek meuli emas mah. Wow! Allah nafsu. Nah hanya lalaki lamun milih selingkuhan, nah henteu anu leuwih geulis ti pamajikan. Atunya heueuh, dengaran ge lalaki. Dibere anu rohani, milih nu roh halus, dibere anu pinter jaga diri, kalakah milih anu obral diri, boga pamajikan bisa ngarah duit, kalakah neangan anu meakeun duit. Ieu ngaranna ge lalaki, dipilih menang nu leuwih. Bagian ieu jadi selingkuhan mah kudu geulis. Nu penting mah ateul we jeung teu tahu diri. Bener teu agung. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu. Baladageun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma sia geulis ge ari alewoh mah. Ayeuna geulis. Pos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu cos ka dieu ah paduli we geulis. Pilih mah ye nu biasa-biasa we anu masih kene ngariut mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewol da moal di arah geulisna dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Bodageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bola dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, deuk sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Kaloba-lobana sangu nu kumaneh di dahar. Ari batin anu kateleg mah anggar we begung. Beladageun. Cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun, hayo we sabar jeung sabar. Kecup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Baladageun. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit. Ulah loba bohong, kok loba hutang mah goblok. Loba sia di dunya mah. Baladageun sia. Pesti!
gurihnya pelem. Aing ngaku elit, aing awani alit. Aladakeun atuh ku sia. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepet di picenan, ari hulu di tiungan, ari berowek di bikenan. Dor siama ari aya pangabutuh ka aing ngadeukeutan, ari geus eueuh pangabutuh siama ka aing ngabaeudan. Dasar siama butuh teu butuh ka aing teh. Madul sia. Nu penting geus berusaha, urusan gagal nomor 2 dan nomor 1 mah angger ketuhanan yang Maha Esa. Baladageun. Sagoreng-goreng na aing, samiskin-miskin na aing oge boga hate bagong, ulah sok sangeunahna wae sia ka aing teh. Baladageun. Gelis ku efek. Gelis ku efek itu wajar. Nu teu wajar mah geus mah make efek tapi teu gelis-gelis. Teu era gelis ku efek, anu era mah geus mah make efek tapi teu gelis-gelis. Kumaha barudak? Baladageun. Nanya, naon ibu? ari ibu jeung mantan-mantan aya gelisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu. Anu. Ibu gelisan ibu. Pokoknya mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan aya gelisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, kalau dibohong, mana emang gelisan mantan mah. Serba salah. Hampura besti, lain teu hayang aing mah di deketan ku sia teh. Sia mah ngadeketan aing teh, tempo aya pangabutuhna hungkul. Baladageun. Perepet jengkol, jajahean kadepet kokol. Randa randu reregean, randa tepayu di lelewean, randa tepayu di lelewean. Najan maneh luhur ge ku aing mah moal ditarajean, keun we diantep engke ge bakal murag sorangan. Jauh-jauh meuli seblakna ka London, padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon, ari kana hutang najol amnesia. Hobi maneh barang hakan, jalan-jalan, eta karek hobi, gableg hobi, ngomongkeun batur, ngagogoreng batur, ngadudu domba batur, barebutan kompor.